lembur anu gagek pisan jiwana. Pangeusiat lembur teh jeung diperkecukupan kabeh. Pangupa jiwana nyaeta batik. Caritakeun dina eta lembur teh aya hiji randa anu boga anak awewe ngaranna Marini. Nyi Marini teh dipohara piasihna ku indungna sabab suhut jeung rajin ngabantuan indungna. Pagawean imah jeung dapur ditangkes kabeh ku manehna. Kadang manehna ngabantuan oge indungna ngabatik. Dina hiji dinten indungna meunang undangan ti tatanggana nu arek ngawinkeun anakna awewe. Nyi Marini dimenangeun ngilu ku indungna. Nyi Marini kacida atohna sabab arek make baju alus sareng sarung weuteuh meunang ngabatik indungna. Tapi aya susahna sabab manehna teu bogaeun bentang keur cucuk beulung. Teu bogaeun bentang keur cucuk beulung jadi pikireun keur Nyi Marini. Peuting teu bogaeun bentang keur cucuk beulung jadi pikiran keur Nyi Marini. Manehna ngacowis mana senengna mun abdi boga bentang keur cucuk beulung. Karak oge mikir kitu, tiba-tiba aya cahaya nu ngagempur lagrag ka lahunanana. Sabari aya suara nu teu aya wujudna. Suarana ngacowis kos kieu, "Marini, ieu bentang keur cucuk beulung nu dipicahayang ku maneh. Seug pake keisukan di pesta kawinan baturan maneh. Kan maneh teu meunang boga pikiran sombong atau ngomong sombong. Eta bentang bisa ujug-ujug leungit." Nyi Marini kacida atohna sabab bogaeun ayeuna geus boga bentang keur cucuk beulung. Manehna janji moal bakal boga pikiran atawa ngomong sombong soal eta bentang. Manehna make cucuk beulung bentang eta ka pesta kawinan baturanana. Kan anehna manehna leuwih diperhatikeun katimbang panganten. Kabeh nu aya di dinya ningalikeun Nyi Marini. Nyi Marini mikir kos kieu, seneng pisan abdi ari geus ditingalikeun kos kieu sabab abdi leuwih ditingalikeun katimbang ti panganten. Karak oge mikir kitu, eta cucuk beulung bentang teh leungit. "Marini, eta geningan leungit cucuk beulung bentang maneh teh." Nyi Marini kageteun pisan. Manehna karek inget manehna kamari saeuting teh janji moal bakal boga pikiran atau ngomong sombong. Kabeh nu aya di dinya ngabantuan Nyi Marini keur neangan cucuk beulung bentang manehna. Manehna mikir ari misalna kapanggih eta cucuk beulung bentang teh bakal dihancurkeun. Terus salah saurang baturana manggihan eta cucuk beulung bentang. Sabab geus kapanggih, Nyi Marini langsung nyaritakeun asal usul eta cucuk beulung bentang teh. Bari sanggeus carita, manehna ngomong kos kieu, "Ayeuna abdi moal make cucuk beulung bentang teu sorangan. Bade dibagikeun ka sarerea ameh dipake ku sarerea." Sanggeus ngomong kitu teh eta cucuk beulung bentang teh dibandingkeun nepi ka remuk. Remukana teh haliber, eta ayeuna disebut engku cika-cika.